Hatur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge like-na. Mudah-mudahan kasayanana digentosan ku kasayan-kasayan langkung ageng tim dipasikeun ka Mang Anggal. Mangga mitra, supados tanyang kolong teuing kanu waktos kurang barandungan bae dongengna. Brung Mangga mitra diantosan sakedap deui bade ditayangkeun dongeng Sunda ti Mang Anggang. Mitra kaum dangu, upami urang pelesiran kawewengkon Rancabali sareng Ciwidey Bandung. Sateacana gerbang Kawah Putih urang bakal ngalangkungan tanjakan anu seukeut nakeranan sareng mengkol. Di sisina aya tangkal kayu putih anu boga cabang dahan sadua-dua. Nya didinya pisan cenah ceuk beja tempat Mayor Jarkasih dipencit ku gerombolan. Tanjakan nu ngagaduhan nilai sejarah ieu dugi ka ayeuna nyimpen carios horor sareng sok aya mitos. Cenah upami aya mobil anu mogok di tanjakan ieu, si supir atanapi panumpang kedah ngalungkeun rokok nu tos diseungeut heula. Tuluy dialungkeun ka palebah tangkal kayu putih nu aya di tanjakan eta. Nu ayeuna katelahna tanjakan Mayor Jarkasih. Cenah lamun geus kitu mobil anu mogok teh ngadadak hirup deui tur bisa neruskeun lalampahanana. Wallahu alam. Dina hal eta dina raraga ngamumule bahasa Sunda pangpangna dina aspek budaya tutur atanapi dongeng. Sakantanan urang milangkala mengenang jasa pahlawan Mayor Jarkasih anu gugur dipencit ku gerombolan dina zaman DITTII pimpinan Kartosuwiryo nu harita keur mahabu di wewengkon Jawa Barat. Manganggang bade ngareka carita manawi bahan katampi hapunten bilih aya nu kasebat tempat sareng nami anu sami eta mamung kaleresan bae. Kumaha cenah dongengna Mang? Mangga mitra urang barandungan bae. Kaum dangu kocapkeun dina hiji peuting. Kirawanci sadereuh budak di salah sahiji lembur nu teu jauh ti wewengkon Rancabali Bandung. Jaman harita mah kaayaan jam sakitu teh mungguh sepi jempling paripurna. Sasat can loba wisatawan nu arulin ka wewengkon eta harita mah. Teu kawas zaman ayeuna. Nepi ka peuting oge sok rame wae zaman ayeuna mah kandaraan nu ngareliwat ka palebah dinya. Pangpangna mah nu rek liburan ka Kawah Putih atawa Ranca Upas jeung sajabana. Mitra kaum dangu bulan sapasi nyelap dina mega anu hideung. Cahyana ukuran mengremeng angin ngahiuk kerendahan seah nebak kanadang daunan.
Dipirig ku sora simut jeung jangkrik. Wanci tumorek ngagayuh ka tengah peuting taya anu ngulampreng. Salalambur siga nu geus talibra sare ukur hiji dua anu nyenget lantera di tepas imahna. Lolobana mah poek mani merdong. Aya eta oge listrik mah ngan harita teh keur pareum keur aliran. Nyaan Ujang, arek mulang wae. Ceuk indungna Kang Ilham. Lain nanya ka manehna, tapi nanya ka incuna Kariki anakna Kang Ilham nu kakarek umur 10 tahunan. Tapi saacan rikeun nembalan pok Ilham ngawalon kalayan daria. Oh mohon mak. Oh sanes tebeta tanapi kumaha ieu teh. Tapi da geuning ari damal di perkebunan mah moal tiasa libur. Moal tiasa libur sakumaha kaoyong urang mak. Kadieu teh sanes kula wong pancen damal ieu teh tapi peda we kamari teh Riki gara-gara jadwal hoyong wae ka lembur. Ceuk Ilham ngajelaskeun ka indungna. Yen anakna anu umur 10 tahun hayang wae ka ninina. Mitra kaum dangu sedengkeun nyilastri pamajikan Ilham nyampak nangtung gigireun Ilham salakina. Bari ngais budakna anu bungsu adina Riki nu karek umur 3 tahunan ngaranna Rani. Bari dieong-eong sabab teuing kunaon budak teh ti tadi rungsing wae, teuing tunduh, teuing keur aya anu dirasa. Nya lain naon mama. Tapi hariwang kanu leutik. Meureun hareng budak teh nyai. Padahal we ti tadi teh merenyeng wae. Jaba hujan deui ieu teh. Geus ngendong we atuh. Melang geus peuting. Kajaba eta teh kapan jalan anu rek di sorang teh ngalewatan tanjakan mayor. Tanjakan mayor eta teh anu katelah rit tur horor. Kapan eta teh tanjakan anu baheulana dipake gerombolan mencit salah saurang tentara anu boga pangkat mayor eta teh ngaranna Jarkasih. Dina dahan tangkal kayu putih nu teu jauh ti jalan eta disangkerikeun kana 2 dahan terus diponcit. Geus ngendong wae mamah melang. Jaba maripis ieu teh. Bisi hujan ngagedean. Ceuk maiin indungna Kang Ilham bari nembrakeun ka hariwangna. Hayang obo panginten mak kan mungkin dina motor sugan obo. Da biasa ge kitu Rani mah. Sugan we aturaat da miripis hungkul ning. Ceuk nyilastri Mairan maiin salaku indung mitohana. Sok atuh lain sing ngajurungkeun bisi peuting manten kade eta anu tinggalun. Ceuk maiin ngingetan babawaan Kang Ilham bisi anu tinggaleun. Mitra kaum dangu sanggeus aya pangjurung doa tinu jadi indung ti imah indungna nu aya diranca balik Kang Ilham tatan-tatan siap-siap arek mangkat deui ka Ciwidey. Lain arek senang-senang tapi ngadon ngumbara mancen gawe didinya jadi mandor perkebunan. Make motor Vespa warna biru ari Riki anak sikalna diuk dihareup
didiukeun dina rangsel anu dieusi baju. Sedengkeun Nya Lastri diuk ti tukang bari ngaisrani. Jarak ti lembur Kang Ilham ka Ciwidey teh teu pati jauh, kurang leuwih 30 menitan. Tapi kusabab dina waktu harita hujan ngaririncik wae kapaksa mawa motor teh rada laun. Da meuni peurih kana mata oge. Katambah jalan anu leueur. Zaman harita mah can loba imah di saparat jalan oge. Ngaliwatan leuweungan teh lain bebenjon. Katuhu pinuh ku kakayon, ari belah kenca nagawir, bari kahandapna masih leuweung keneh. Mitra kaum dangu, sangkaan Kang Ilham dina waktu harita nyalahan. Hujan miripis anu disangka bakaraat malah parat saja jalan. Lain teu nyaah ka anak pamajikan, tapi kumaha deui atuh. Boga dunungan sakitu babelna nya kapaksa manehna maksakeun balik ngingetkeun neangan gawe zaman harita anu kacidahesena. Mitra kaum dangu, jalan mah alus henteu tarahal komo lalogak mah. Tapi kusabab hujan anu maripis ngajadikeun jalan ampir pinuh ku taneuh beureum. Sabab kabawa palid ku cai hujan. Dina kaayaan anu samodel kitu pas motor rek nyorang pudunan anak gibeg-gibeg teh motor ngagibeg ka kenca. Sigana mah Riki nundutan kusabab karasa motor teh beratna ka kenca. Aduh, kade hati-hati akang. Ceuk Nya Lastri ngajorowok ti tukang. Ngelingan bari nyekelan budak danu bungsu. Oh, nyalas sigana Riki nundutan yo. Biar ku akang ditahan bilih ngagubrag. Ceuk Kang Ilham bari panonna angger nuju ka hareup. Iki ulah bobo kasep. Iki Ceuk Nya Lastri ka anakna bari diciwit. Muhun mah. Ceuk Riki nu diuk di hareup bari ngabelel-belelkeun panonna. Halimun peuting geus mimiti ngarei ngayapak ka siring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan, dipapai sajumpluk. Bumi alam beki alum, haleungheum sepak, peuting beki simpe. Dina kaayaan kitu Kang Ilham sakulawarga acan nepi ka nu rame. Malahan masih di jalan leleuweungan keneh. Meuni kuasa jauh perjalanan teh. Dina kaayaan kitu na atuh anak gejajas teh motor Vespa na rarandegan siga anu rek mogok. Padahal bensin mah pinuh. Dina hate Kang Ilham mimiti kaentepan kurasa hariwang kusabab perjalanan teh meuni kuasa lila pisan. Acan nepi ka nu rame jabah henteu rame anu laliwat deui kusabab hujan. Ya eta oge ketang kendaraan mah mobil oplet bieu ngaliwat hiji anu paselingsingan di jalan. Tayohna mah keur narik tarasi nu direk dikirimkeun ka dayeuh Bandung. Malahan ti lebak katonggohkeun mah ngan ukur motor Kang Ilham wungkul dina waktu harita mah. Kang Ilham terus ngajalankeun motorna di baturan ku hujan anu beuki ngarepan.
Sora motor mimiti ngaheang kusabab keur netek di tanjakan nu katelah tanjakan Mayor Jarakasih teh ya. Mitra kaum dangu na atuh keur kitu anak galeong teh motor gagaleongan. Lebah tanjakan nu aya pengkolan kusabab cai tina gawir ngagulida gede ka jalan bari mawa taneuh beureum jeung leueur. Teka nyahoan tianggalna Kang Ilham ngeremna nyakalikeun mitra punten. Kang Ilham ngerem nyakalikeun atuh gibeg motor gagaleongan ngenca ngatuhu golosor pamajikanana kokoceakan. Allahu Akbar. Akang, kade Akang. Sorolok gurusuk gebrus gulitik gorobas gerung motor kadenge ngagerung teu lilapes parem. Kang Ilham katut anak jeung pamajikanana ti gebrus ka jero gawir anu masih lungkawing. Mitra pamajikan jeung budakna Kang Ilham peting jerit peting koceak. Kajadian eta eueuh anu mangnyahoankeun Kang Ilham sakulawarga labuh kahandap jungkrang anu lungkawing. Geus kitu mah teu inget naon-naon, manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu kadenge angin peting liwat deui beuki lila beuki tarik ngagelebug plak-plek plok nebakan daun cau kawas nu kakaprok bari liwat. Cungungung sora anjing babaung dipentas beh ditu ditema ku sarakoh kol hawar-hawar nu ratok di takolan. Kadenge hawar-hawar pisan ti palebah pilemburan nu jauh pisan ti dinya. Tayohna mah ti nu ngaronda tapi teu lila jeprehe deui. Dina kaayaan kitu kulisik Kang Ilham ngulisik sadar tina kapiuhanana bari humarurung kawas nu keur nirisan. Aduh Kang Ilham ngulisik bari batuk sababaraha kali pluk we huntuna anu caroplok berai lalaunan panona benta korejat meh na ngorejat karek ingat ka anak jeung pamajikanana tuluy cengkat orokaya tincakeun teh leueur jeung hipu berusut golosor Kang Ilham labuh ngagolosor deui ka handap. Kang Ilham ngagoak basa awakna ti kakarait malah jukut kalimusa anu cucukan ge geus pinuh narancep dina sakujur awakna. Tapi sanajan perih jeung karasa awak nyareri kumanehna henteu dirasa langsung cengkat deui nangtung. Mitra kaum dangu hujan nu bieu ngaririncik teh ayeuna mah raat. Lalaunan mega anu hideung ting kalayang teuing ka mana nembongkeun bulan sapasi. Teu lila katempo oge bentang nu pating karicep kawas nu milu nyaksian nasib Kang Ilham sapiring umpi tina kacilakaan.
kocapkeun Nyi Lastri. Manehna mah teu nepi ka piuhan. Barang kababetkeun kahandap oge manehna mah terus ngajerit bari leungeunna mah angger nangkeup pageuh anakna anu bungsu teh. Sanajan bari jeung labuh ti kusru kana gawir, awakna gugulitikan, anakna mah dicecekel teu lepas tina aisan. Henteu kacatur tidak lagor jeung ti karait mah. Tapi Nyi Lastri pageuh nyepengan anakna anu bungsu. Sedangkeun Riki anak cikalna anu tadi diuk di hareup motor, awakna milu ngaclang mental kagawir, malah ayeuna masih kapiuhan keneh. Alatan sirahna tidagor kana batu. Mungguh ngenas, matak pikawatireun, tiluanana labuh marisah tempat. Akang, iki, iya mama, Akang Ilham, iya abdi Kang tulungan, tolong. Cek Nyi Lastri jojorowokan bari cengkat nangtung. Budak di ais pageuh, ret manehna rurat reret, ret ka kenca, ret ka katuhu. Kalayan ngan saukur kacaangan ku sorot bulan anu sapasi, nu katempo teh oleh tangkal kai anu rajeg. Malahan geus ralukutan. Kajen di luhur langit nyampak bulan puguh daleuweung. Poek mah geus pasti. Ngan ukur 2 meter jarak anu katempo ku panon teh. Keur mah peuting katambah halimun bawa nabi hujan ngalimpudan. Kajadikeun eta tempatan harieum remang-remang ditambah reangna satu leuweung anu nambahan kakeung. Awak Nyi Lastri ngadegdeg soak jeung sieun, budakna beuki ditangkeup pageuh. Aduh, nyeri. Cek Nyi Lastri muringis waktu arek ngalengkah. Telila gog cingogo bari angger ngengelek budak. Terus ningali sukuna anu karasa perih mitra. Jerit meh ngajerit. Kusabab cingirna buntung. Rampung jeung tulang-tulangna. Basa ditempo teh beuki asa karasa perih nyanyautan. Jeung katingali pisan sanajan samar aya getih anu kaluar tina ramo-ramo sukuna. Telila guak rani anak bungsuna teh ceurik satarikna. Meureun karek sadar ayeuna dirina keur aya di mana. Jeung awak anu karasa nyareri alatan ti gulitik teh. Tetebeh landeuh kadenge aya sora bangkong borogododod. Ditembalan ku manuk beuk jeung sora londok. Hiuk aya angin ngagelebug, jegug-jegug aya anjing anu ngagogog. Malah tuluy aya nu babaung sagala. Kaayaan peuting eta estuning mata keung jeung geuman. Lantaran matak sieun matak hariwang. Dina kaayaan kitu Nyi Lastri beuki panik bingung kudu kumaha. Tapi akhirna mah suku anu bieu karasa nyeri teh dipaksakeun dipake ngalengkah deui. Bari lempang teu puguh jug-jugan. Arek kalebah mana dasa teu apal teh. Tapi niatna geus gilig, kamana wae oge kumaha kareteg hatena bae. Sugan jeung sugan bisa panggih jeung Riki atawa salakina. Mitra lempang dinu poek bari dina jero leuweung. Nyi Lastri beuki sieun bae. Bari meus-meus rurat reret ka ditu ka dieu, ngareretan ka tukang sagala rupa.
Mitra kaum dangu di tempat sejen Kang Ilham ngarasa hariwang ka anak jeung pamajikan. Manehna geus kokotetengan neangan tapi acan wae kapanggih. Hariwangna beuki nambahan lamun inget ka anakna. Sakedapan mah manehna ngahulang ngaraga meneng tengah sakemet-kemet acan badis arca. Bari nginget-nginget di palebah mana manehna bieu labuh. Sugan jeung sugan aya laratan. Mitra cag heula Kang Ilham. Ayeuna urang kocapkeun deui Nyi Lastri nu harita keur lumampah dina kaayaan poek di jero leuweung. Manehna arek gogorowokan tapi sieun ngageureuwahkeun sato leuweung. Sabangsaning bedul ajag jeung maung. Tungtungna dina kaayaan anu poek nungan saukur kacangan saeutik ku cahaya bulan nu nyulusup kana rarembat kakayon. Nyi Lastri gupuy gapai sugan jeung sugan panggih jeung salaki atawa budakna komo deui manggih jalan mah eta anu diharapkeun. Sedengkeun budakna nu bungsu anu ngaranna Rani teh nu harita keur diais geus eureun cerikna kari sisimegan wungkul. Tapi panonna mah angger rutret ka itu ka dieu nambahan kakeung we pikeun Nyi Lastri mah. Mitra kaum dangu kacaritakeun Riki atawa Iki atawa Aiki budak cikalna Kang Ilham anu harita karek sadar tina kapiuhanana. Barang manehna beuntak langsung ngarasa sieun sabab nyampak awakna geus aya di sisi gawir. Basa manehna cengkat lamun seug tariking cilaka mah geus pasti murag kahandap. Untungna Riki anu karek umur 10 tahun terikatnya kelan kana akar kai anu saterusna hanjat ka luhur. Neangan tempat anu sakirana aman. Sanggeus manggih tempat anu merenah gek manehna diu. Bari jeung luak loe arek ceurik. Leungeun nyakelan sirahna anu baloboran ku getih anu ngakibatkeun manehna teh eling teh basa keur murag negara batu telila korosak kadeng anu kokorosakan ngorosak. Riki renghap ranjug basa ngadege eta sora anu kokorosakan. Bibirna ditungkup ku leungeunna sorangan sangkan ulah aya sora anu kaluar. Gebeg manehna ngagabeg dirina geus mimiti kaentepan ku rasa soak jeung sieun. Sieun arek ngajarowok puguh sieun kusabab di hareupeunna pisan ngaliwat monyet aya kana genepna. Buluna harideung bari nembongkeun siung anu ranggeteng. Riki undur-unduran lalaunan terus nyingkur kanu bala. Jeletit karasa anu ngajeletit basa rek ngagoak geuat mehna nungkup bibirna beuki pageuh kusabab karasa nyeri jeung perih aya anu nojos kana tonggong jeung sikuna. Barang ret direret ka tukang sing horeng manehna keur saselepet kana dapuran hoe anu aya cucukan ning keneh. Sakedapan mah Riki ngahep we teu nyoara teu usik saukur nyerangkeun abringan monyet dina dapuran hoe teh. Awakna ngadeg-deg pon kitu deui bibir ngagater. Mitra kaum dangu waktu aya monyet anu mencerong ka manehna geus hayang sabaretek nalumpat. Ngan ku pinterna Riki manehna terus senangkeun dirina. Bahaya lamun saglumpat bisi ngundang pibahayaeun cek jero hatena.
Mitra kaum dangu teuing sababaraha menit meh na didinya. Akhirna karek wani kaluar sanggeus mastikeun rombongan monyet anu bieu geus areueuh. Mama, Bapak, Dede, di mana? Iyo iki. Mama, iki sieun. Cek Riki bari gugupai dinu poek. Gegeroan ka indung bapa jeung adina. Dina sora anu laun, getih anu dina sirah geus garing, tapi nyeri mah karasa keneh. Telila trek-trek korosak kadeng aya sora kalakai anu katincak. Di baturan kurecetna sora satu leuweung. Malahan sakapeungting karaket teuing sorana nahaon. Jan Riki ngajanteng kusabab pas pisan di hareupeunana siga aya nu rek kaluar. Rikat Riki mundur deui tuluy nyalingker nyumput dina rungkun. Bari nempokeun kanu arek bijil. Tapi barang sidik mahena bunga anu lain di kieuna langsung ngaberetak nyamperkeun si goreng anu kaluar tina rungkun teh indungna anu keur ngaisrani adina. Mama, Cek Riki bari ngagabrug terus ceurik campur bunga bisa panggih jeung nu jadi indung. Aduh, Kasep, iki anak mama. Alhamdulillah geuning salamet anaking. Cek Nyi Lastri celengok Riki dicium sirahna bari jeung leungeunna angger ngengelek rani. aduh nyeri Mama. Cek Riki basa dicium sirahna. Gebeg Nyi Lastri ngagebeg kusabab karasa pisan sirah anak cikalna tatu. Tapi basa nempot tarangna gebeg meh ngagebeg deui. Tarang Riki soeh rada badag. Tapi teu bisa kukumaha da geus puguh kaayaan di jero leuweung teh. Tungtungna tiung anu keur dipake ku Nyi Lastri di udar tuluy dibelitkeun kana tarang budak. Aduh nyeri. Cek Riki basa dibelitan tiung. Keun bae da moal naon. Keun meh teu parna keur saheulaanan. Tembal indung nangupahan. Nyeri Mama. Keun moal naon keun. Men teu getihan. Mitra kaum dangu geus kitu mah indung katut kadua budakna laleumpang deui mapai leuweung nyobaan neangan jalan. Tapi oroh kaayaan di jero leuweung anu poek geus pasti hese. Mitra kaum dangu teuing sabaraha lila maranehanana leumpang nu jelas mah basa geus karasa suku nyeri. Nyi Lastri ngajak rineh heula di handapeun tang karangdu anu kawilang gede. Bari sakapeung rutret nitenan kasabudeureun inggis jeung bisi aya pibahayaeun. Riki diuk di gigireunana sedangkeun Rani dilahun ku indungna. Riki nyakalan leungeun indungna ti pepereket sieun ayana naon. Na atuh telila ti harita hujan turun deui. Henteu ari gede mah ngan lumayan rada kerep. Awak tiluanana geus ngedeg-deg kabulusan malahan bibirani mah geus genteul akibat katirisan di jero leuweung. Dina kaayaan kitu ras Nyi Lastri inget kasalakina. Hate jadi sabil sieun aya naon anu teu wiba ka Kang Ilham salakina. Basa Nyi Lastri arek neruskeun lampahna takebat kusabab barang arek cengkat manehna nempo motor Vespa salakina nu ngabagug nang karak bengkang. Geus kitu mah buru-buru Nyi Lastri nyamperkeun kana motor
sugan jeung sugan Kang Ilham aya datang. Bari ngaisrani Riki dituntun, Nyi Lastri nyamperkeun kana motor. Geus nepi gek guk gek indung jeung anak dariuk di sisi motor anu geus ngagubrag. Teuing kumaha atuh mitra, da sabenerna mah waktu Kang Ilham murag kagawir teh henteu pati jauh ti jalan raya. Ngan kusabab peuting atawa meureun tanjakan mayor teh kabilang tanjakan horor. Jadi kitu kajadianana. Katambah dina kaayaan peuting anu poek jabah hujan kapanan, jabar rarasaan teh asa jauh murag teh. Dasanya na kusabab kajero leuweung anu galadegan eta teh. Mitra kaum dangu, Nyi Lastri jeung anakna sajongjongan mah taya anu sumarita. Boh anakna kitu deui indungna. Tayohna mah sibuk ku pikiranna sewang-sewangan. Bari dariuk duanana ngadidempes weh. Bari rutret ka sabudeureun. Telila korosak trek bleg-bleg kadenge aya sora nu ngorosak. Disusul ku sora anu pating beletrek. Matak soak teka catur kumasieuna Nyi Lastri jeung Riki dina waktu harita. Atra pisan sora teh datangna ti tebeh kidul. Kawas nu muru kalebah dinya. Aya nu hirup dina wang-wanganan maranehna. Yen sakedeung deui bakal aya jirimtan katinggalan, tapi karasa ayana asa ringkangan jeung ngadodoho pisan. Dina kaayaan anu samodel kitu, Nyi Lastri beuki nangkep pageuh kadua anakna. Maehna geus pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba jeung kadandapan. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.